Ngaran kuring Rama. Ngan sakitu-kituna eueuh papanjanganana. Kuring teu nyaho nampangna kuring bet diaranan Rama. Kuring ge protes. Pada ngaran kuring dan Obama, Lionel Messi, kuring protes. Sabab ceuk kuring ngaran alus malah aya mangpaatna. Lamun kalakuan mahiwal jeung papalimpang tina bebeneran. Kuring oge protes. Pedah batur sok nyarebut dialog ka kuring. Padahal cek rasa waras kuring teh, jejeg kuring teh. Batur we sok nyebut ka kuring teh otak miring atawa kurang saeundan. Padahal cek kuring ajeg kuring teh teu miring teu sing. Padahal cek kuring loba nu leuwih gelo tibatan kuring. Tuh migelo mah nu sok malingan duit negara, anu resep ngasasab harta jeung ngarebut duit rakyat. Pamimpin anu norek tara ngadenge rakyatna ngajerit teu bisa dahar. Pamimpin anu ngajamunkeun tina kaayaan rakyatna nu sangsara. Pamimpin anu teu bisa mimpin rakyatna jeung pamimpin anu kalakuanna lain turut tanut. Tah nu kitu ngaranna nu gelo mah kuring mah lain nu gelo. Teu gampang deuleu jadi pamimpin. Gede tanggung jawabna. Ye. Teu sagawai ya jelema anu bisa jadi pamimpin teh. Nu matak kuring sok hayang seuri. Mun loba jelema nu ngabring hayang jadi pamimpin. Hayang jadi bupati, wali kota, gubernur, nepi ka presiden. Lain teu waras ngaranna lamun kabeh jadi pemimpin mah. Ieu sing sadar ari hirup geus pada boga hancengan mah. Moal nya kabeh jadi pemimpin. Lamun batur jadi pamimpinna atuh alurang nu jadi dipimpinna. Apal salat oge aya imam, aya makmumna. Jadi rakyat oge lamun bager jeung bener mah apal leuwih hade darajatna tibatan pamimpin anu kacrutna. Kusabab jadi pamimpin teh lain gawe enteng. Kuring mah teu hayang jadi pamimpin. Mending kieu hirup bebas, eueuh nu ngatur, eueuh nu nyarek. Mending uga kuring bebas teu kauger ku aturan ieu, aturan itu. Nu matak lamun hayang hirup teu manina leupas ti sagala sangsara. Hayu hirup siga kuring. Wassalam.